Salat nangan saukur nu 5 waktu doang, sedekah jarang katingali, puasa ngan Ramadan doang katingali ngan ieu si awewe ieu walatu di jironaha tara nganyerikeun kata tangga kumaha eta Kangjeng Rasul. Qala hiya fil jannah, cek Kangjeng Rasul surga eta mah bagian. Sanajan urang rajin salatna, rajin sedekahna, rajin puasana, ketika urang eta omongan sok nganyerikeun kata tangga cek Kangjeng Rasul hiya pinar neraka. Qala ya Rasulullah inna fulana tudkaru min kilati sholatiha wa siyamiha ghairu annaha tatasaddaqa bil usur. Nanya deui eta lalaki teh, wahai Rasulullah, aya hiji awewe kacaritakeun manehna mah tara salatna paling 5 waktu doang, dohor paling, asar, subuh. Puasa jarang katingali ngan osok teh Ramadan we doang manehna. Senin Kemis tara, puasa haji tara, mana dina sodako ge sodako. Eueuh manehna mah tara katingali. Salat nangan saukur nu 5 waktu doang, sedekah jarang katingali, puasa ngan Ramadan doang katingali ngan ieu si awewe ieu walatu di jironaha tara nganyerikeun kata tangga kumaha eta Kangjeng Rasul. Qala hiya fil jannah, cek Kangjeng Rasul surga eta mah bagian.